anu maneh nyaita ngawangkong jeung badodong gitu meureun bahasan teh. Tak bebas ke ibu bade naroskeun naon kasimkuring potong di jalan mangga. Ustad kenging naroskeun kita bakal anu kitu pasti. Mangga sabaraha hiji patarosanana hiji we cenah mun atuh saeta. Kan eta ge patarosan kenging naroskeun atas diwaler mangga. Iwat iman rahimakumullah sabda ajan lajeng kanggo ngahemat waktos urang tutup kedua masa judinya. Simkuring naros sih ka ibu-ibunya. Tah bapak-bapak mah nyisi kitu dah. Lain dami berarti sieun pamajikan teh. Nyarisi kitu. Mustamina hebat mah pan memeh dibahas terus terang. Naon urang dibahas. Memeh ini tegas hasil. Ngaji ieu mah kudu hasil. Moal galak teuing ka salaki teh lah. Eta ngaji kajentong ini bagus hasil ngacina oge. Ayo we abring-abringan ngaji balik ka harti keneh teh diterangkeun cenah sada. Anger we kitu. Mending lari pagi. Olahraga anu haram dilakukeun tengah peuting teh lari pagi kadieu bisi. Aya mendingan. Urang ngawangkong ieu mah nya. Judulna panginten teu aya judulan. Bebas kung simpuring simpuring sok nangtang memeh ceramah teh mangga bilih ibu kaungan tema bapak kaungan judul kanggo simkuring ayeuna urang kasimkuringkeun di mana aya mubalik nangtang kitu sekbu teu aya nah make jeung nangtang kitu ieu teh keur nerangkeun simkuring teguh pendirian istiqomah sanajan jul-jul ge anu masihan tema itu mudah malihan bari na kitu